Mas eta syarat teh teu tiasa digentos ku syarat sanes nyi Mas. Bisa runting, bisa. Lamun eta syarat teu bisa ditedunan, aya hiji syarat deui anu bisa dipake panyinglar eta ajian. Naon syarat anu sanesna teh nyi Mas? Syarat ieu leuwih berat runting. Nyaeta saurang jalma anu kakeunaan ajian pangembat sukma. Manehna bisa cager lamun ngadahar jantung jalma anu karek dikubur 3 poe lilana. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, Kang sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geni gambaran tina kaangkuhan kabiadaban angkara murka sekaligus kaluhungan budi pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Aya naon deui Andika teh runting? Aya naon Andika ka dieu runting? Duh, hapunten anu kasuhun nyi Mas pandan mangijungkeunan abdi. Ngahaja abdi nepangan teh kumargi abdi gaduh kararapat. Aya naon Andika ka dieu runting? Naha Andika teh geus bisa mawa pamenta kaula? Ampun nyi Mas, perkawis pamundut nyi Mas ku jisim abdi nuju diusahakeun. Nanging dugi ka ayeuna jisim abdi teh teu ajan tiasa mendakan. Berarti Andika can hasil lamun kitu mah. Laras nyi Mas, hapunten abdi. Nanging pan nyi Mas oge parantos nasihan waktos ka jisim abdi. Kaleksan eta waktos teh masih keneh panjang. Mang teu salah runting. Tapi kaula sok keheul oge ka Andika. Kaula sok nedunan kana sagala pamenta Andika. Tapi pamenta kaula wadal budak orok awewe nepi ka ayeuna can ditedunan. Lamun Andika teu bisa nedunan dina waktu purnama anu ka-24, wayahna nya diri Andika sorangan anu jadi gagantina. Ngardi?
Mohon sekali deui hapunten Kangjeng Nyimas. Heg Runting. Heg ku kaula di hampura. Sok aya nama puru bejakeun. Aya maksud naon Andika ngagorohan kaula teh? Kieu Nyimas. Margi abdi nepangan teh alatan sadayana ieu teh pakuat pakait sareng ajian anu ku Nyimas dilungsurkeun ka guru abdi. Nyaeta ka Nyai Congcorang. Ajian anu mana Runting? Perkawis ajian pangembat sukma Kangjeng Nyimas. Ajian anu mentangkeun kaasih para dewa. Memang naku naon kitu eta ajian teh? Murid disip abdi teh ngadamel kalepatan. Kasalahan kumaha Runting? Sok caritakeun. Nyirawa Runting buru-buru ngabejakeun segala rupa anu karamdapan ku Nyi Dewi. Nepikeun ka manehna nepungan Nyimas Pandanuwangi di tempat eta. Andika lelewot deh Runting. Anjeun teu bisa ngamumule ilmu kaula. Andika kuduna ulah sambarangan ngagunakeunana. Ampun Nyimas. Hapunten kana katelodoran jisim abdi. Sakali deui hapunten anu kasuhun Nyimas. Naon atuh Nyimas kanggo pilandungeunana teh? Nah Andika sanggup pikeun nadunan saratna Runting? Panginten bade diusahakeun ku abdi ke Nyimas. Kieu Runting. Sabenerna sok sanajan lamun hirup keneh oge si Congcorang moal apaleun ubarna lantaran candi bere nyaho ku kaula. Nya naon atuh Nyimas kanggo landungna teh? Ubarna Runting. Ngan jelema anu kakenaan ajian pangembat sukma manehna bisa nyinglar ieu ajian ku cara ngadahar atah-atah bali budak awewe anu dijurukeun dina malam Jumaah. Oh, kitu nya Nyimas. Teu aya syarat anu sanesna Nyimas. Mung bali murang kali istri Nyimas. Gampil atuh panginten Nyimas anu kitu mah. Montong anggap enteng Runting. Sabab bali orok anu dimaksud ku kaula lain bali orok sambarangan. Ampun Nyimas. Nah bali murang kali anu kumaha anu dimaksud ku Nyimas teh? Kieu Runting. Bali orok anu dimaksud ku kaula teh kahiji orok awewe anu dijurukeun dina malam Jumaah Kaliwon. Kadua, eta orok awewe teh anak ti saurang awewe dara jeung bujang. Hartina lain anak saurang randa atawa duda. Anu katilu, eta orok teh anak munggaran, lain anakla atawa katilu. Anu kaopat, bapana eta oroke sarua dijurukeun dina malam Jumaah Kaliwon. Ngarti Andika? Mohon Nyimas abdi ngartos, tapi mohon ten aya anu bade ditaroskeun deui Nyimas. Rek nanya perkara naon Runting? Kieu Nyimas. Nah
Nah, eta syarat teh teu tiasa digentos ku syarat sanesna Nyimas. Bisa Runting, bisa. Lamun eta syarat teu bisa diturunan, aya hiji syarat deui anu bisa dipake panyinglar eta ajian. Nah, naon syarat anu sanesna teh Nyimas? Syarat ieu leuwih berat Runting. Nyaeta saurang jalma anu kakenaan ajian pangembat sukma. Manehna bisa cager lamun ngadahar jantung jalma anu karek dikubur 3 poe lilana. Nyimas, Nyimas Pandanwangi, di mana Nyimas? Nyimas Pandanwangi, di mana Nyimas? Tah kitu bae Runting anu bisa dibejakeun ku kaula. Ayeuna kaula kudu buru-buru mulang lantaran Kakang Lodra palatos nyauran. Nyimas, Nyimas Pandanwangi, di mana Nyimas? Nyimas Pandanwangi, di mana Nyimas? Seor, sora angin maninyeor awor jeung sora-sora anu arane. Beuki lila beuki laun, antukna les teu kadenge deui. Kulisi nyerawa Runting lilir tina mujas medina. Geningan enteng tapi bangga syarat ngubaran si Bata teh. Duh, si Dewi mah atuh da gagabah. Aing karek apal geningan kitu uwarna teh. Lantaran karek ayeuna aya kajadian mentangkeun ajian pangembat sukma salah sasaran teh. Dewi, kesare acan Dewi. Acan Nyai. Udang Dewi, buka Kayak sekedap pantona. antosan. Kumaha Nyai? Nyai parantos hasil ngengengkeun landong kanggo pangilar ajian pangembat sukma teh. Mangke heula Dewi, tong waka nanya heula soal eta. Cik, kula minta cai nginum anu panas Dewi. Awak kula bari asa baal ieu bakat ku tiris. Mangga Nyai. Kayak sekedap abdi bade nahar heula caina. Heueuh, sok gancangkeun Dewi make entehnya. Bari kadiekeun tah kula beureum dina luhur hau. Sumuhun Nyai mangga. Mangga Nyai, ieu cai enteh panasna sareng ieu gula bereumna
Oge kaleresan ieu teh aya lalawuhna. Abdi tadi ngulup sampe Nyai. Nya syukur Dewi, memang rada hanaang ieu teh. Nyai kumaha naon landongna kanggo Aki Barta teh Nyai? Dewi, enteng jeung bangga geningan Dewi ubar keur si Barta teh. Oh, janten Nyai parantos gaduhnya cara panyinglarna. Kedah kumaha Nyai landongna teh? Nya Dewi, kula geus meunang pituduh ti Nyimas Pandanwangi ngeunaan ubar keur si Barta teh. Nyimas Pandanwangi. Saha ada Nyimas Pandanwangi teh Nyai? Nyimas Pandanwangi teh nyaeta anu nurutkeun eta ajian ka guru kula Nyi Congcorang. Anjeunna saurang ratu ti karajaan Jin anu ngageugeuh Gunung Galunggung. Oh, janten Nyimas Pandanwangi teh bangsa jin Nyai. Nya benar Dewi, Nyimas Pandanwangi teh kaasup bangsa Jin. Kumaha saurna teh Nyai? Naon landongna teh Nyai? Anjeunna mere beja ka kaula. Lamun saurang jalma kakeunaan ajian pangembat sukma, ngan hiji-hijina syarat pikeun nyinglarkeun eta ajian. Nyaeta manehna kudu ngadahar balik orok kadu karek dijurukeun. Oh, gitu Nyai. Pangemut abdi mah gampil atuh Nyai. Kantun Minang Saraya we pamairah anjeunna mah pan indul beurang. Lain balik orok anu saparangan ieu mah Dewi. Matakna denge heula, lain langsung nyawat, lain langsung nyempat maneh teh. Muhun Nyai. Hapunten abdi. Mangga lajengkeun deui Nyai cumariosna. Dewi, bali anu bisa dijadikeun syaratna teh nyaeta bali saurang budak orok awewe nu dijurukeun teh dina malam Jumaah Kaliwon. Budak anu cikal di pasangan panganten dara jeung jajaka. Terus bapana eta orok oge wedalna sarua. Manehna teh kudu dijurukeun dina malam Jumaah Kaliwon. Tah kitu Dewi. Abot geuning upami kitu mah Nyai. Kumaha milarianana-nya? Ari anu bobot mah seueur, tapi urang pan teu terang. Iraha babarna sareng teu terang dinten wedal ramana. Nah teu aya anu sanes Nyai sajabati syarat anu eta. Matakna Dewi, anjeun teh ulah sembarangan ngagunakeun ilmu kaula teh. Balukarna pan jadi kieu. Sesungguhnya Nyai. Hapunten abdi. Dah janten bingung kudah kumaha. Kieu weh Dewi, teu kaula mah urang teu kudu susah-susah neangan eta syarat. Keun si Barta anu neanganna mah. Maksud Nyai teh kumaha? Heueuh, keun weh. Sina si Barta anu neangan sorangan. Upami carana kumaha Nyai? Kieu Dewi, pancing si Barta sina ka dieu. Terus urang bobodo yen anjeun daek dikawin. Tapi syaratna si Barta kudu neangan bali budak awewe anu dijurukeunana dina malam Jumaah Kaliwon. Atawa manehna kudu neangan jantung saurang jalama anu maot can lila. Paling lila karek dikuburna teh 3 poean. Kitu we Dewi. Oh, nuhun leres tah Nyai. Tapi abdi teh ngaraosieun ku anjeunna teh Nyai. Nah, anjeun teh mani kudu sieun ku aki-aki sagala Dewi. Matakna anjeun teh kudu boga pangabisa Dewi, supaya lamun aya bancang pakewuh teh bisa ngajaga diri. Tong boro-boro aki-aki, cacakan budak ngora oge anjeun bisa ngalawak. Pangawuruh dina widang naon Nyai? Abdi teu ngartos. Dewi, sok sanajan urang teh pangawakan awewe. Tapi eueuh salahna lamun anjeun kudu boga pangabisa dina widang ilmu kanuragan jeung ilmu anu liana. Laras Nyai, kedah namah kitu. Tapi kedah kasaha atuh abdi guruna Nyai? Anjeun teu kudu salempang Dewi. Lamun anjeun aya kahayang neuleman ilmu kanuragan, kula bisa ngajarkeun ka anjeun sakabeh ilmu kaula. Nuhun pisan Nyai.
Abdi ngaraos bingah pisan. Upami Nyai kersa ngalungsurkeun sadaya pangawruh Nyai kanggo abdi. Nya Dewi. Ilmu naon anu kedah diteuleman ku jisim abdi teh Nyai? Kieu Dewi. Kula salila ieu geus ngawasa 2 ajian anu kacida luhungna. Kahiji ilmu kanuragan anu disebut ilmu tapakroban. Ari anu kadua kula ngabogaan ilmu gaib anu disebut ilmu pancabut roh. Oh gitu Nyai. Naon perbentenanana eta kadua ilmu teh Nyai? Dewi, ilmu kanuragan tapakroban ieu hiji ilmu anu ngagunakeun tanaga lahiriah. Eusina ilmu silat anu geus arang langka dipiboga ku jawara lain. Ari ilmu pacabut roh nyaeta ilmu kabatinan anu bisa maragatkeun nyawa seorang jalma ti kajauhan. Mohon Nyai, abdi kataji pisan kudua ilmu eta. Upami Nyai lungsur galih kanggo ngalungsurkeun eta ilmu kanggo abdi. Syukur Dewi, lamun anjeun hayang ngawasa ieu 2 ilmu kaula lah. Kula ge ngarasa bunga, sabab salila ieu kula teu boga penerus anu bisa ngawasa ieu ilmu. Heug, ku kaula diturunkeun ka anjeun, tapi sanggeus masalah urang ayeuna geus rengse nya. Laras Nyai, ayeuna mah urang rengsekeun heula masalah akibarta. Nya kudu kitu heula Dewi. Nyai, naon anu kedah dilakukeun ku abdi Nyai? Kieu Dewi. Isuk mah anjeun kudu neangan si Barta bawa ka dieu Dewi. Kula yakin manehna moal cicing di imahna, tapi bakal kukuluyuran neangan anjeun. Lamun manehna geus aya di dieu, anjeun kudu pura-pura daek dikawin syaratna anu tadi teh Dewi. Mangga Nyai, enjing abdi pada milarian akibarta. Upami parantos penaku abdi disangkakeun ka Nyai. Nya kitu Dewi. Sok ayeuna mah angguran anjeun istirahat we heula, beh isuk aya tanaga. Mangga Nyai, hatur nuhun. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tila perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.